kuya ngagandong imahna. Di zaman baheula, kapung kurma imah-imah kuya teh aya di sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma. Kuya getol pisan kana ngahumana teh. Indit isuk balik maghrib. Hiji mangsa basa manehna ke di huma, aya hujan angin anu gede kacidaan. Katangkalan loba anu rarubuh, kitu deui jeung imah sakadang kuya. Milu hiber katiup angin brus weh. Lep kalem, ragag kaleuwi. Sakadang kuya atuh sedih kapisan, barang balik imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma tuluy masak ka dahar sore. Sobat masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo hasep ngebul dina suhunan imahna. Kuya kaancang mareman tapi geus teu kaburu. Tungtung namah kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna anu beak kabeulem. Teu lila keur kitu ujuk-ujuk cul bae sakadang monyet kolot anu geus lobah wisan. Kata monyet teh ngomong ka kuya, "Tong diceurikeun sakadang kuya, nyieun di bae imah mah." Lain mantak ieu bae sakadang monyet, harita ge kitu bae. Nya hujan gede, emah kuring ruksak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh. Gampang atuh kuya, ngarah imah hayang ulah cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tongtong maneh. Jieun patona sakira asup kana sirah bae supaya gampang ngasupkeun sirahna ka jero. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Anu gedena ngukur kana awak, panto di hareupna ukur bisa longgar sirah paranti kaluar asup bae. Saenggeus imahna jadi, prok beo dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet anu memerkeunna tah di hartina mah imah sakadang kuya teh sok dibawa bae di gagandong. Sakian carita dongeng sakadang kuya ngagendong imahna. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.